lieur aing makan huluna ge hayu we nyeunan anak nepi ka beak susu ge kudu nepi ka beak penting kubu non ku kolotna beurang ku budak Eta si Ece leungeun bet gagar wae atuh heueuh kan ateu atuh ulah ku kokod gagarona naon kudu hulu di kudaga dieu ku hulu pasar mana teh atuh sugan apa gitu atuh ke wang tanyakeun ka si Ece pasar mana hari ieu kan nyumput mangga maka pasar Ece sanes nyumput eta tah marab hayam terus kumaha ieu atuh hayu we bang di ditu ngarobrolna aing itu geus kurunyung deui wae atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beuh sapu ka mana deui alah ngajedog di dieu geuningan sapuna ge aduh lieur rumah tangga zaman ayeuna keur kieu aduh jaba heueuh salaki molot wae gedaikeun kawas batur Tanginas isuk-isuk teh ieu mah rajeun Tanginas menta kopi beurang menta kopi lieur aing makan huluna ge hayu we nyeunan anak nepi ka beak susu ge kudu nepi ka beak penting kubu non ku kolotna beurang ku budak aduh lieur aing mah ngejo sacangkir goroyok kawas anak hayam katincak hiji modar alhamdulillah tapi geus ngurangan ayeuna anak teh nyatu deui goroyok deui datang katincak deui hiji modar deui aduh lieur mikiranna ge cuman ayeuna mah Cek naon ayo cek keur naon atuh kadolona atuh keur naon keur rektor aduh cek sugan boga jang gorengan goreng naon goreng cau budak hayangeun boro-boro budak sia we goreng oh manya budak urang kudu digoreng atuh atuh kapaksa we sekalian we goreng budak hanya boro-boro aing mah keur lieur boro-boro nguruskeun nu batur eta si Ece leungeun bet gagar wae atuh heueuh kan ateu atuh ulah ku kokod gagarona naon kudu hulu di kudaga dieu ku hulu yeuh Ece teh geus teu kabeuli sabun geus aya 4 tahun mah meureun da heuh boh duit da pagawean salaki kur molor wae karena aduh ateu tangcut teh geus warnana geus blau cangcut nepikeun ka bulau kitu cenah ge asa kumaha meureun rasana alah sia aya bangke lucu naon ai bangke teh bangkeuring bangkeuring yeuh isi itu ka dieu nanyakeun Ece bejakeun we Ece keur ka pasar oh siap nanyakeun nyumput Ece nah hari nginjeunna semangat make jeung ngomong erek ka pasar nya kumaha ieu Tah Kang, si Ece ieu nu can katagih teh ngan ieu mah manehna rada hese. Heeh, anu mayarna teh teu juga keur nginjeumna. Udah ayo. punten apa alhamdulillah damang ai seceran ngono da ari tadi teh nyarios naga bade ka pasar cenah oge pasar mana Ece teh atuh sugan apa gitu atuh ke wang tanyakeun ka si Ece pasarna mana si eta pan puguh aing teh keur nyumput aduh aing cek itu tanyakeun cenah ge pasarna di mana cenah ge da teu apa pasarna aduh
kita motong dibejakeun apan kuku aja teh keur nyumput teh baroga duit teh pusing. Maneh atuh. Lain Pak, tadi ngomongnya ke pasar, tapi yang tanya ke gue tadi berarti ayahnya. Berarti ngabobodonya. Marah sih Mas. Abi tadi ya, orang nggak dia. Ya siap Ya, siap. siap. Bang tinggal lah, ini Siap. bang tinggal. Kapage ya si Ece. Hari ieu kan nyumput, bagah maka pasar. Ece sanes nyumput eta tah marab hayam. Terus kumaha ieu? Atuh ayu we bang di ditu ngarobrona. Ayu Ayu bang bang di di ditu, di ditu ditu, Pak. Ayun. Ayo ayeuna mah wang ngalir tela kopi di ditu. Ya ini. Sok di Dario we lah. Ah, gitu. Sok di Dario teh serali. Aduh, pinternya. Beda tuh Pak, betul Pak. Ayo Pak. Terus ke bade kumaha ayeuna ieu perkawis cicilan teh, perkawis cicilan. Mohon ayeuna mah kieu perkawis cicilan mah. Ayeuna mah kena ulah waka kana cicilan heula margi. Abi kan ayeuna keur mah caroge pan ngalor wae. Aduh pusing bugu ayeuna. Waktu-waktu ayeuna teh da ece ge keur kuli wae tadi dieu di tatangga keur kuli wae nyangke mah meureunnan tos aya mah sarantos itunya di pasti dibayar da. Eta ece tunggakanana nu abi sabaraha Pak? Sabaraha sasi? Anu sasi kamari itu masih nunggak kene. Keras deui katami nu ayeuna panginten. Tah ayeuna Bapak abi meureunnan bade kula-kuli heula tadinya di dieu kulina teh gitu. Tangke mah wayahna ku akang pangmayarankeun ka dieu tapi bade kuli di akang meureun unggal dinten sama bade kuli tah cicilan pangmayarankeun kasih Bapak ieu Utang jadi kurang anu bayaran ieu teh. Aya nawe panginten Ya we aya mah geus ulah eureun gawe di akang nya. Oke, masalah eta mah teh ku abdi lah. Insyaallah. atur nuhun akang atur nuhun nya tah kitu ayeuna mah nganggo ieu we nganggo barang bukti. Kalau jadi kanggo laporan ke kantor, Siap. tanda tangannya di dia. Ka di dia. Mohon. Oh, ya siap. Ya, atur nuhun Kang nya. Iya, sami-sami. Mohon. Ya, permios abi ngatur nuhun. Ya, mangga. Ya. nya mohon Masih Ece nya kukumahaan gawe ngan ukur sapoe ari mayar kudu ti urang ieu teh. Aduh, nya kudu kukumahaan atuh ieu teh aing ngomong getol tapi ngan sapoe poena. Aduh, aing itu geus kurunyung deui wae atuh nya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang? Urusan teh ieu teh. Aduh. Atuh da Pak. Ieu teh Kang Iji da si Ejo ngan saha poe-poena gawe teh aing ngomong nama cenah erek unggal poe erek getol. Atuh nya mana ayeuna ngadon ngan sapoe-poena atuh da kudu kumaha deui Pak. Mah nyari abi kudu mayar anu gawe eueuh. Ya, hari abi makan da anu tanggal warna akan pangintennya. Nya Ya terus nawis gitu, itu terus nyerahkeun abi ka akang we panginten gitu. aduh baik. Kang, ya wayah nawe ayo namanya. Nuhun Da tanggal warna akang panginten, kasih itu terus nyerahkeun ka akang, terus nawis di dieuna, terus laporan ke kantor. nuhun. Nah, gitu panginten. Aduh, si Ece nya kumaha atuh ieu. Jadi kalau teman bentuk si Ece ieu mah